Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukodimah ngiringan kanu bahasan nutos ti payun. Para wargi sadaya di mana bae ayana anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Sim kuring bade belajar neraskeun pembahasan bismillah. Bismillah dina waktos ayeuna bade dibahas ku ilmu fikih. Sakali deui bismillah dina waktos ayeuna bade dibahas ku ilmu fikih. Pembahasan bismillah dina ilmu fikih kahiji dina ilmu fikih teh bakal dibahas hukum syara nyaeta wajib, sunat, makruh, mubah. Tah bismillah oge urang bahas ku hukum syara menurut ilmu fikih. Ngaos bismillah hukumna wajib nyaeta dina waktos bade maca Fatihah dina nuju salat. Kadua, ngaos bismillah dina bade abdas atau wudu. Ta eta hukumna wajib. Katerangan ngaos bismillah dina bade salat atau dina maca Fatihah nyaeta la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Teu aya salat pikeun jalmi anu henteu maca kana surah Al-Fatihah. Lamun teu maca kana surah Al-Fatihah berarti henteu maca kana bismillah. Sabab bismillah sebagian ayat Al-Fatihah. Tah kitu eta maca bismillah hukumna wajib. Katilu, maca bismillah hukumna wajib nyaeta pami urang gaduh nadar. Misalkeun saupami budak urang berhasil dina ngaosna sampai ka apal 1 juz, 2 juz, maka orang tuana nadar bade maca bismillah 1000 kali. Tah, pas bener budakna teh berhasil nyampai ka apal 1 juz 2 juz dina pengajianana. Maka orang tua wajib dah maca bismillah 1000 kali kumargi parantos nadar. Kahartos. Kadua, ngaos bismillah hukumna sunat. Sunat kabagi 2 bagian. Hiji sunat kifayah, kadua sunat muakkad. Ari sunat kifayah hiji padamelan bisa diwakilan ku nu sanes. Contoh, makan bersama 10 jalmi tah ngaos bismillah nama diwakilan ku seseorang, maka gugur sadayana sah makan. Atanapi urang bobo sareng istri bade masamoan bade muka bakakak tah maca bismillah teh salah sahijina nah istrina nah pamagetna Bismillahirrahmanirrahim tah sah duanana. Mung anu teu maca mah teu meunang ganjaran tapi sah tos diwakili ku nu maca.
eta sunat kifayah. Kadua sunat muakkad nyata hiji padamelan anu teu tiasa diwakilan ku nu sanes. Sapertos mana ngaos bismillah bade adus. Tapi maca bismillah oge dina hate nya, dina waktos adus mah ulah dina biwir lisan. Kumargi urang gaduh keneh hadas komo calikna di WC mah. Maca bismillah teh ulah ditarikeun tapi kedah dina hate. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li rob'il hadasil akbari jami'ul badani minal junub fardo lillahi ta'ala wur. Tah eta maca bismillahna hukumna sunat muakkad. Kumaha kahartos? Aya pertarosan dina masalah sunnah kifayah. Dina waktos bade bobo bade masamoan sareng bojo atau suami, kumaha lamun teu maca bismillah jadi dosa? Henteu, teu jadi dosa. Atanapi bade ngadonan budak teu maca bismillah. Tah urang bade ngalaksanakeun masamoan atau nyieun budak atau ngadonan budak, lamun teu maca bismillah besi engke eta budak watekna goreng udeg, goreng akhlak, goreng kalakuan engke dina waktos entos lahir. Nah, jadi lamun ayeuna zaman ayeuna loba barudak garoreng akhlak atanapi hese diatur barangangasan, berarti baheula kolotna meureun keur ngadonanana henteu maca bismillah. Amit-amitnya sakai deui. Jadi urang dina waktos bade ngadonan budak atanapi naon wae kedah ngaos bismillah supaya barokah dunia akhirat. Saur katerangan wasyarikhum fil amwali wal auladi, sareng bakal ngabaturan ka aranjeun kabeh fil amwali dina harta benda wal auladi sareng dina katurunan. Saha nu ngabaturan teh? Setan. Jadi eta setan teh moal ngabaturan dina harta benda urang jeung dina keturunan urang lamun urangna selalu maca bismillah. Kahartos. Katiluna ngaos bismillah hukumna haram. Haram kabagi dua bagian palawargi. Hiji haram dati nyaeta bendana barangna anu haram tapi pagaweana mah henteu. Kadua haram ma'aridi nyaeta barangna halal mung pagaweanana haram. Eta haram ma'aridi kusabab faktor emosional. Contoh kahiji haram dati barangna haram tapi pagaweana mah henteu haram. Seperti maca bismillah erek minum arak. Bismillahna mah nginumna mah henteu haram, ngan arakna anu haram. Ta eta disebut haram dati. Kadua, contoh haram ma'aridi. Maok hayam keur babakaran. Ari hayamna mah henteu haram diopi keur babakaran. Mung nu haram teh maokna. Ah cenah ieu mumpung eueuh jelema erek maok hayam bismillahirrahmanirrahim ngabeh teu kapanggih. Tah maca bismillahna eta hukumna haram. Haramna naon?
haram ma'ari ridi kusabab faktor X. Nah, kumaha kartos saterasna kaopat maca bismillah hukumna makruh nyaeta bendana atau datna anu jadi sabab. Contoh erek dahar bawang bodas atah bismillahirrohmanirrohim eta maca bismillahna hukumna makruh kusabab nu diopina bau bawang bodas atanapi bawang beureum atanapi jengkol atah peuteuy atah heug urang ngopina maca bismillah eta hukumna makruh. Kumaha cenah lamun bawangna geus digoreng peuteuy tos dikulup dipiceun bauna jengkol terus disepi dikubur heula dipiceun bauna apakah maca bismillahna makruh? Henteu. Hukum maca bismillahna jadi naon? Jadi sunat lamun eta bauna tos teu araya. Kartos eta hukumna maca bismillah makruh. Teraskeun kalima maca bismillah hukumna mubah nyaeta migawe hiji padamelan anu rendah cek agama. Contoh maca bismillah nalika mindahkeun baju anu murag bari eta baju teh geus teu kapake. Heueuh teu dipindahkeun oge teu jadi masalah da geus teu kapake, tapi ieu mah maca bismillah mindahkeun baju anu geus butut. Eta hukumna mubah. Aya ngaran baju butut geus teu bisa dipake ibadah, geus teu bisa dipake naon, tapi rajin eta jalmi eta maca bismillahna hukumna mubah. Kartos menurut ulam Sayyidina Ali sahabat Kangjeng Rasul saupami mah kuring ngabongkar bismillah dugi ka panjang lebar dijabari diterangkeun sajeberna eta bismillah moal beak tepi ka 7 gorobag moal beres-beres kusabab bismillah menguasai kana sagala bidang. Bahkan dina hadis anu sanes diterangkeun awwalu ma kataba al-qalamu bi bismillahirrahmanirrahim. Mimitina perkara anu ditulis dina kolam, naon kolam teh? Pena nu aya di langit kalawan ngaos bismillahirrahmanirrahim. Kumaha cenah eta pami ngarang kitab atau nyusun kitab di awalna ngaos bismillah hukumna kumaha? Eta hukumna bisa wajib, bisa sunat. Hukumna bisa wajib maca bismillah dina nyusun kitab nyaeta demi nyalametkeun ilmu anu bercecer di mana-mana disusunkeun jadi sebuah kitab. Ngawitanana ngaos bismillah eta bismillah hukumna wajib demi keselamatan ilmu agama anu pararenting. Hukumna sunat eta bismillah dina nyusun kitab alasanana hiji mengikuti keteladanan Al-Qur'an. Al-Qur'an nu sakitu agungna di awal ngangos bismillah, apalagi kitab-kitab salian di Al-Qur'an lamun teu ngaos bismillah teh asa kirang afdol. Saur katerangan kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim la yaqta. Sakur-sakur perkara
atau padamelan anu teu diawali ku bismillah eta teh kurang barokah. Tah para penyusun kitab maka sadayana kitab diawali ku bismillah ngarep-ngarep kabarokahan sapertos barokahna Al-Qur'an. Kadua, mengamalkan hadis Kangjeng Rasulullah. Tadi hadisna tos disebatkeun. Hiji padamelan, hiji perkara diawali kedah ngaos bismillah. Katiluna, sadayana kitab-kitab anu dilungsurkeun ku Gusti Allah ka para nabi berupa suhuf maupun kitab. Suhuf-suhuf ka Nabi Ibrahim, suhuf-suhuf ka Nabi Adam, suhuf-suhuf ka Nabi Idris. Oge kitab Jabur, Taurat, Injil sareng Al-Qur'an sadayana ngaos bismillah. Tah kapenak we ku urang ayeuna. Kitab-kitab ayeuna salian ti kitab Al-Qur'an nu dianut ku agama anu sanes apakah asli atau henteu. Carana mendeteksi keaslian tinggal dina kitab aranjeuna lamun dina awalna aya lapat bismillah berarti eta kitab teh masih keneh asli seperti Taurat, Injil, Jabur. Tapi lamun dina kitab aranjeuna dina zaman ayeuna tos teu aya bismillahan dina awal kitabna berarti eta kitab tos palsu, tos tiasa dipake deui kecuali Al-Qur'an. Kumaha kahartos. Sakitu panginten pembahasan bismillah menurut ilmu fikih, mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo kasimkuring anu nuju belajar oge kasadayana anu meryoguikeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.